Sampurasun nepangkeun wasta pun Lutfi Burhan simkuring calik di kota Garut. Hayu urang popolah deui ka dapur. Tah ieu asin cumi digoreng heula saatos diwasuh, kekeb heula supados teu metel. Lajeng siksikan ieu cabe benot, sikina kedah dipiceun supados teu lada teuing. Samarana bawang beureum, bawang bodas, bawang daun, tomat sareng daun jeruk. Satos kitu sadaya samara ieu digoreng heula sing dugikeun ka seungit. Neme lebetkeun cabe benotna. Satos kitu tamihan ku cai omat. Tah dibanjur caina ku cai asak tekeng cimata. Tos kitu neme tamihan ku asin cumina. Lebetkeun penyedap rasa, gula bodas. Lajeng tamihan ku kecap. Tah ieu rasiana tamihan ku mantega sakedik we. Satos kitu pasakan kadua biasa anu disiksik sami, gebruskeun ieu daun pucuk walu. Tos kitu banjur ku cai asak dikekeb sing dugikeun ka leumpeuh. Tos leumpeuh neme disamaraan, samarana sami. Lajeng pasakan katilu simkuring bade masak tahu. Tos minyakna panas dilebetkeun tahuna celom giriwil. Tah ieu sambelna nu gampil we. Cengek, tomat, bawang beureum, bawang bodas digoreng. Saatos digoreng, lajeng direndos, tamihan ku gula bodas. Tos kitu neme urang ngakeul sangu sing dugikeun ka pulen sanguna. Sangu akeul, lajeng aya sambal jamotrot, lajeng aya tumis cumi bendot judes, kerecek pucuk daun waluh sareng tahu. Hayu urang tuang, hatur nuhun.